Tiisin kieu jadi pasirnya. Capek ya istirahat tadi ya. Alah. Alhamdulillah ya kira-kira kita dia ya kebon awi. Gila kayaknya katongo kebon lengkeng di tongoh meureun. Alah ieu nu nuaran awi. Kabaya taki ya. Kumaha warnanya? Ieu nu mareli awi teh. Jorok pisan warna. Ini saraltor mareli awi teh tadi. Hareudang ya. Alah tengah poe kieu ya. Seger cigana nya nginum goyobod. Goyobod Elizabeth. Sugana tuh Mang Rapsan ingatkeun ka dieu ka sim kuring. Di alungan ti luhur kitu lung ka dieu ka kana sirah tiis buat cigana. Goyobod Elizabeth. Alah. Seger cigana ya. Keur panas poe kieu ya. Sugana atuh Mang Rapsan ingatkeun ka sim kuring. Redang kieu ya. Geuningan juragan. Di mana, Baka? Oh, ti tadi nengan juragan geus ka tongoh kalapak kurang teh ti ditu kurilingan neangan. Bapak tadi ge ngajentul di dieu capek ada ka kebon lengkeng ka tongoh. Sing tempuh heula kebon awi ieu. Kepaingan atuh. Tadi teh juga aya si juragan di dieu teh. Eueuh di teangan teh. Eta awi menang sabaraha panggulan. Nang 4, aya 4 malah. 4 panggulan. Heeh. Eta nu can dibayar sabaraha panggulan? Naon can dibayar mah kan sesana tinggal sabaraha deui. Oh, sesana aya keneh sesana teh. Aya keneh sesana. Aya 2000 deui. Oh, bayar heula eta teh heula. Oh, ayeuna butuh deui nya tawina. Tong bakar eta ge can lunas 2000 deui. Alap lagi 2000 deui ke deui atuh sekalian. Sekalian 4 panggulanana dibayar. Oh, sok atuh. Abi na sing alancan. Encan eta karek eudeuh. Oh, sok ngalah heula atuh. Tapi hari tadi naon ngadenge cincau kitu naon cicau naon tadi teh. Lain cincau ieu sakoteng. Lain ngeunah teh beureung ngadahar sakoteng panas kieu. Goyobod naon. Oh, goyobod bener. Ieu goyobod Elizabeth ya ningan. Oh, ari wayah kieu mah nyepuguh raos atuh puguh we. kieu mah. Terus sugande Mang Rapsan atuh ngirim ka dieu goyobod. Da eueuh kinang teh kana kapal cenah ka luhur. Di luhur purageun. Oh, sugande atuh langsung ka luhur. Jadi resepkeun kana sirah heran cenah. Alah, seger bener lah goyobod Mang ieu ari Elizabeth. Sok inget ke Mang Rapsan kali ngadenge Elizabeth teh. Wah, tuh di deuk keluar heulanya. Terus keluar heula teh daguan di dieu. Sesana dibayar. Sesana heula bayar. Engke atuh engke apa? Geus nuar dibikeun sesana nuar. Jeung eta topi di mana eta hade kitu? Oh, atuh topi mahal ieu mah atuh. Mahal topina ieu mah. Khusus juragan ieu mah makena ge sok pecakan. Jeung pecakan atuh. Sok. Moal meunang 20.000 atuh. Juragan geunaheun ieu mah. Kenaon atuh. Cuman diinjau mah pake norawi lah. Montong diinjau kayu ka dibawa ka ditu. Oh, sakedeung. Juragan di kikieuan mah nya. Geus juragan mah alus ini mun kene kitu. Ieu topi nu abdi teu pake. Kopi murah bieu mah loba atuh di eta ge di emper kieu. Tuh merekna ge moal diinjau mahal meulina. Sakedeung. Lagi nuar hungkul di ditu tongoh. Ari nuar mah moal ku ieu ku bedog, nuar mah lin ku topi. Ari juragan lain-lain wae. Saurang nuar heula daguan di dieu lah. Bari ieu lakana di injaunya. Seng lila kade ulah dibawa balik alakan mahal teh. Ada ieu atuh lakana ge mah. Puguh we atuh lakan juragan. Bae dibawa kieu mah. Moal dibikeun deui pagi euy. Mai tenan naon teh pagah-pagah euy. Anda teh isuk deui Isuk-isuk mau sukan murah angin. Tong heula Wah, baranda kali teh kai galade kieu tuh. Alah si ka mana euy? Alah katongo ningan. Pak. Teu bawa ka dieu lakan.
Lain eta si juragan, panjang ingetannya kok enak dibobodo teh. Kalau kada nanyakeun welakeun aduh aing. Cari juragan. Ini kiki wae panjang ingetan si juragan. Talakeun ka dieu keun. Oh, lakan juragan. Heeh. Mau dodok diinjem heula ku urang Ah, mau diinjem-injem. Lain rek sabaraha ieu lakan teh tuh. nah udah melilakan kos boga duit wae. Ah, Oh, nyata nanyakeun we urang teh. nah rek melilakan Oh, boga duit nanti nyata henteu. lamun hayang melilakan kieu urang miluan kuis. Di mana aya kuis? Oke, aya deui diantapkeun TV. Oh, bener. Aya duku wis jeung kepeting. Kayak penting aya. Aya miluan. Oh, urang miluan ah. Tah mun meunang beulikeun kana alakan. Oh, orang balikeun ah. Beuli kana alakan meuli hiji mah tuh juragan ge. Hadenya Geunaheun ieu. naon atuh dinu ieu mah cicingna leuwih ieu ieu teh. Oh, atuh ayo balik heula. Hayo atuh. Yuk. Nah, mah heula. Teu ka init heula. Eta nu 2000 teh anu kurang nancan kadikeun. Yo, mun panjang ingetan kan 2000 wae tah kok ah. Ieu nuhun atunya. Yo. Tarima ye. Ini si bedul. Ieu duit nu karecet kieu. Wah, payu udah boleh kemeureunnan. Ih, duit cian duit heula teh nu dewek euy. Kumaha eta duit dibalik di kadewek. Jeung sapotong ditu da teu lam teh sapotong. Lacak di ah. Keuna naha duit kieu mah payu da. Ah. Ayo balik kana mah. Wah, juragan sebalik teh. Ah, lumayan lah. Lumayan aku tang dikasih juragan kek lah. Ieu di Garawe jam sakieu geus baraliknya. Aduh, jam sabaraha itu kayak jam 4 tuh. Geus hiji acan Garawe teh. Sedangkan iya kudu anges buru-buru itu itu perkiraan teh itu kudu aya 10 kamar itu kontrakan teh kudu anges bulan ayeuna ieu geus baralik nu di Garawe ka nyawa sebelah teh tuh bayar gede atuh da dengan bayaran teh yang gede wae berarti batur. Ini kan mondasi dia. Cerah mondasi itu. Dia 2,5 meter. Di kemana Dimas? Panggil jeung juragan. Pangi tadi aku juragan mau ngontrol di ditu. Heeh, dek nagih ongkoh nini tah digawe juragan pedit teh. Tapi hararese bayaranana. Oh, nyata tong boro nu gede nu saeutik oge di sok kita tagih saya mah. Enak balikan tagih sok geura cakan mun keur loba duit eta mah tuh. Jing cobaan. Oh, aya keur ngontrol di ditu. Juragan, ka dieu. Abi neneangan tira tadi. Kadieu anak nagih. Tira tadi itu budak kekocekan yang jajan, yang dahar, seboga duit. Meni ku hese-hese teuing kena hutang teh. Nah, cik masih kenal lagi ayeuna. Nagih seboga Tuh duit. ayeuna mah gerek poe Kemis. Hatu neangan we, Bayar kura-kore. poe Sabtu. Panjuragan kalku mah loba duit. Loba duit mah loba di imah, da atuh kudu ka imah heula. Ha, bae atuh sok ngorehan Iya, ngan tahu kuda kodok eta saku Proyek loba. teh. Tuh, teu mawa duit enak mah tuh. Malah ge permen. Si Ujang tinggalin gegeroan yang jajan, yang Sama duit. jajan. Kudu Cimas aya kena eta tunggakan. Meni 2000 perak Tuh, bayar heula ka dikeun Meni tuh. ka Cida pira oge Tuh. 2000 ai maneh nama dasar pedit. Tang, kemah poe Sabtu bayaran teh nya. Akhirnya tuh boga duit pisan. Tuh atuh ieu mah DP heula we atuh keur jajan budak mah ieu nya. Tah,
Ya, kada heula tah. Gusti, ieu mah duit anu ti kuring bieu teh 2000. Oh, di teh jakuannya. Utang 25 mere 2000 perak. Gusti kacida-cida teuing eta juragan kalkum. budak malah. Manehna mah kalkum loba, dahar tina kalkum, sare jeung kalkum. Di mandian ge ku kalkum. Ah picon ku aing mah dahar rayang. Engke mah poe Sabtu nagihna nya tong poe Kemis sabada Ya atuh. di mah jajan Teu boga duit pisan ayeuna mah. Tidak teuing. Engke mah bayar. Lumayan bukan itu rebo ge. Anta teh sana pas ya. Terus juragan terus. Ah, Kada digawe kudu. terus. Antap san parasean oge ah yang bali. Moal deui moal.